Karita seorang manusia andungi kabuaya tentua hirup sangsara hayang lumha ku jalan muja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa di mana bae ayana wilujeng wengi wilujeng patepang dangudenya sareng aki di acara dongeng Sunda di kanal YouTube Mancomania. Kumaha daramang mancawar salam dunya. Alhamdulillah upami daramang manya mugi-mugi sadayana aya dina ginanjar kawilujengan teu kirang sapapaosna jag-jag waring kasehat lahir sinareng batin jembar manah gampil rezeki sarta tebih tina balai. Amin ya robbal alamin. Urang ngeureuyeuh deui pamirsa neraskeun hanca anu katunda. Nyata hiji dongeng lalampahana anu judul Endog Wadal. Nya dongeng Endog Wadal teh rek aki nyalira didongengkeun oge ku akinya diborong kitu oge musik lirik sareng laguna. Mugi wae tiasa janten panglipur kalbu pangmebrah kana manah pangrepeh kana hate ubar mangbalerkeun sagala rupi kacape saparantosna urang sadidintennya. Cape milari kasab milari kipayahnya. Ogena mugi wae sasieun sabanjirna tiasa aya hikmah anu dicandak kan kanggo pieunteungeunnya urang sadaya dina hirup kumuh di alam dunya. Sabarasi nyangkolongan waktu surang amparkeun deui samakna urang pedar deui dongengna paraah samakna sor bajigur sareng abubna mangga kaparayun sadayana prong Datang ka imah Arman teh langsung bae ngalacat unggah katepas. Tuluy kebat bae lempang nuju ka kamarna. Maksudna mah sangkan teu katohian ku kolotna lamun dirina babak belur alias barengep. Oge teu katanyaan ku indung jeung bapana da puguh kayan harita teh bajuna ge manik halotor. Tapi karak ge tepi ka tengah imah torojol biana datang tiarah pawon kasarano pisan atuh jeung Arman. Arman, kunaon hidup teh baju manik halotor kitu? Ceuk biana bari nyampeurkeun ka anakna. Arman teu ngawalon manehna ngeluk tungkul hatena perang sabil. Nah rek bebeja atawa moal ngeunaan kajadian anu karanapan ku dirina. Ngeunaan manehna digebugan ku kemed anu diparentah ku Ambu Rumsi. Geuning eta beungeut mani bengep gara reuneuk. Leungeun oge mani barabak. Cek biana bari nyangkatkeun sirahna Arman. Ditelak-telak beungeutna. Dilikan pipi kenca katuhuna sarta leungeunna. Kang Kosim, ka dieu, Kang. Bianah teh gegeroan ka salakina. Mang Kosim anu keur magehan doran pacul di pipir imah atuh gancang nyampeurkeun ka jero imah.
Dituturkeun ku Dewi. Si bungsu adina Arman anu ngerasa reuas oge sabab tarati sasari indungna teh gegeruan tarik ka bapana. Aya naon nah, waya sareupna kana jojorowokan cek Mang Kosim satepina di tengah imah. Tingali akang si Arman. Beungeut nama nigareuneuk ieu leungeunna oge tingali itu mah dibarabak. Cek biana berijeng hari weus katempona. Mang Kosim atuh gancang mariksa beungeut jeung leungeun Arman. Kunaon hidup teh man? Nah, mulang-mulang kawas tas di gebugan batu rek kieu? Tanya Mang Kosim. Gebis di jalan Pak, ti sereuleu Arman teh. Walon Arman bari teu wani neuteup ka bapana anu harita mencrong ka beungeutna. Arman ditarik ku Mang Kosim, diajak didiukeun di tengah imah. Di tengah imah teh eueuhna naon? Nganukur palupuh anu geus leucir herang we. Eueuh kursi-kursi acan. Aya ge amparan nganukur aya saheulai samah kanu geus butut barolong di ditu di dieu. Biana jeung Dewi milu dariuk emok di tengah imah. Jadi tanu bener man, kunaon hidup teh? Tanya Mang Kosim. Bari neuteub seukeut anakna. Gebis Pak, samulangna ti kiosna babah tongpai teh Arman teh mapai jalan. Bari ngilikan ka Nur sareng Useup. Balangah panginten Pak, teu apal aya legok, Arman teh dijalikeun. Teras bae gebis Pak. Walon Arman bari ngeluk tungkul, teu wani neuteub bapana. Manyaman labuh tepi ka bararengep kitu. Lamun leungeun lecet atawa babak wajar ieu mah kabeungeut-beungeut manigara reuneuk. Apanan Arman gebisna teh nyolontot kana gawir caket kebon kacang na Mang Dasep Pak. Janten gugulitikan ka lebak, janten we ieu pipi sareng ieu gareuneuk kulantaran di dalalagor Pak kana catangkai sareng batu. Wan pamohalan. Batu atawa catangkai ninggalkeun tapak ramo anu tinggarleng kitu barareum dina pipi. Hidup maya eueuh cupat eueuh bakat jadi pangarang carita kawas Kidagar teh man. Leuwih hade ge bebeja we terus terang anu bener saha jalma anu geus kaniaya. Nyiksa ka hidup. Cek Mang Kosim ngadesek Arman sangkan terus terang. Nya Ujang ieu ulah nyeun kolot hariwang atuh. Sok nyarita anu bener. Saha nu geus ngalakukeunana? Biana oge milu mairan. Arman ngahulang manehna geus teu bisa ngangles. Da puguh memang dina pipina teh aya tapak ramona keme dan tinggarleng beureum. Bapak, Mak, pami Arman wawartos. Bapak sareng emak wayahna we nya ulah manjangkeun ieu masalah. Wios Arman bae anu nandangan ieu panyiksa. Arman ge da ikhlas Pak, Mak. Panginten Arman anu lepat. Sok we bejakeun heula saha jalma naman anu geus neunggelan hidup teh. Mang Kosim masih katampo tenang sanajan sabenerna mah dina hatena ngageremet. Rasa ambak ti tata geus dipeper sangkan teu budal ka anakna. Mang Kemed Pak, Arman ngawalon sorana lalaunan. Naon? Dedengan teh anu neunggelan hidup teh si Kemed. Si Kemed bade gana juragan Barkah. Cek Mang Kosim bari ngarenjag reuas. Sabab teu nyangka sacongo buke bade gana dunungan teh nyaeta dununganna sorangan anu geus neunggelan anakna. Padahal masalila ieu Mang Kosim jeung Arman teh akrab pisan jeung Kemed da puguh. Sok remen pisan panggih lamun Mang Kosim atawa Arman digawe. Kitu betrak-betrek di imahna juragan Barkah. Meneran naon we?
leres Pak Mang Kemet badegana juragan Barkah. Nah, Kemet nenggelan hidup man. Emang naya masalah naon atuh? Biana anu tumanya. Kieu mimiti nama Bapak mah derak-derak bayar manteh madar kejadian anu geus tumiba ka dirina. Timimiti panggih jeung Neng Arum di tengah jalan. Tug tepik ka manehna digebugan ku Kemet sakabehna ge dibejakeun ku Arman teh ka kolotna. Kitu kajantenana teh Pak Ma wayahna Bapak ulah dugi ka amak. Satamanjangkeun ieu masalahnya Pak, cek Arman mungkas caritana. Kurang ajar si Kemet deh wawanianan nyiksa anak aing. Mang Kosim cangkat. Amarahna geus teu kawadahan deui ayeuna mah. Manehna tuluy ngarawel bedog anu ngagantung dina bilik. Hatena panas ngaheab sarta amak kacida ngadenge dongengna Arman kawas kitu. Salian dihina dicacampah teh anakna oge disiksa atuh kolot saha. Anu teu ngarasa amak lamun nu jadi anakna dikakaya ku deungeun-deungeun. Pak, sabar Pak, wios ulah dibales Pak. Arman teh gancang nangtung tuluy ngahalangan bapana nu rek init kaluar ti imah. Arman ngahalangan panto. Nya Kang, ulah make amarah angguran mah istighfar ieu nyebut heula Kang, ulah ngagugu kana nafsu. Cek biana beri nyekelan leungeun salakina. Deungeunah hade akangna. Kawin abina boga dunungan teh. Tapi kan itah badegana nyiksa anak akang. Nanaonan eta teh. Ye sagala rupa ge. Atuh bisa dibadamikeun anu hade cukup ku omongan ulah tepi ka maen leungeun. Nya, lamun ayeuna akang saruana kawas kitu ieu, atuh meureun eueuh tungtungna Kang. Tuluy wengkeun teh pabales-bales. Naon bedana akang jeung Kemet lamun akang ngagugu kana nafsu mah? Biana coba nyadarkeun salakina. Tapi akang kudu nyarita kadunungan kalah kumaha ogenah. Sabab cenah bieu cek Arman akang jeung Arman teh dipecat teu meunang gawe deui di kebona juragan Barkah. Teu nanaon adi rek ngalempengkeun masalah mah. Tapi engke bae isukan deui di kebon nyaritana kadunungan teh ulah ayeuna ngoncog kaditu. Barina ayeuna mah tuh geus peuting, cek biana tetep ngahalang salakina pikeun indit. Sabab kalah kumaha oge salakina teh keur kaberung ku nafsu. Biana hafal moal hade balukarna ngarengsekeun masalah naon bae ge lamun hate keur panas uteuk moal bisa dipake mikir hade. Tungtungna engke teh kalah manjangkeun papaseaan. Hari isuk deui mah sugan bae hate salakina geus tiis sarta bisa mikir anu bener pikeun ngarengsekeun masalah jeung dununganana. Mang Kosim harita ditungtun dipaksa ku bianah teh pikeun diuk deui. Mang Kosim teh nurut. Manehna sila deui dina samak butut. Dewi, naheur cai keur lanceuk hidupnya. Tuluy renos beas campuran jeung cikurnya keur balur si Aa. Cek bianah nitah ka si bungsu. Mohon mak mangga. Dewi cangkat tuluy ngaleos ka pawon pikeun ngalaksanakeun panitah ti indungna.
Cek bapa ge naon, jauhan neng arum teman. Kalah kumaha oge kolotna teh moal doa, moal ngarastuan, moal nyatujuan kana hubungan hidup jeung anakna. Urang ieu teh jalma miskin, kaayaan urang jauh tanah ka langit dibandingkeun kahirupan juragan Barkah. Ulah wani teuing ngimpikeun bulan di langit anu pamohalan bisa kahontal ku leungeun urang man. Cek Mang Kosim tuluy ngarahu micen Bang Baluh hatena. Sanggeus narik napas panjang Mang Kosim teh nyarita deui. Tah kieu akibatna ari teu ngadenge kana omongan kolot teh. Angger we geuning kolot mah kabarud. Kabawa susah kudu jadi anak teh. Hidup menang panghina jeung panyiksa. Urang oge leungit pakulian jeung pakasaban, tambah ripuh jeung sangsara anu bakal kaalaman ka hareupna. Mang Kosim teh ngagelenut ngomongan Arman. Sumuhun hapunten abdinya Pak, cek Arman bari ngaharuk tungkul. Geus Kang, da lain salah-salah teuing anak urang. Apana neng arum ge sakitu teterejelna meni tepi kaneang-neangkeun apanan ka dieu teh lamun Arman teu katempo gawe ka kebon teh. Sedengkeun eta teh anak dunungan, meureun Arman mah ngaragangan Kang. Damanya anak dunungan diantep disapirakeun. Kesalah deui disangka ku kolotna anak urang teh sombong teu daek ngajenan anakna. Ceuk biana. Keur kitu Dewi Norojol ti pawon. Mak, tos ngagolak beas cikuna oge tos direnos lembut. Ngira ka itu kacaiman. Mandina make cianeut heula ngarah awakna teu reged jeung rengkeng teuing. Uyahan saeutik caina nya. Tuluy tas mandi ke anu barareuh di baluran ku beas cikur. Uhun mak. Bapak Arman bade kacai heula. Arman dengan yang hudang tuluy ngaleos ka pawon. Dituturkeun ku adina. Mang Kosim nyerandekeun tonggongna kana bilik. Bari panonna nyawang ka jauhna. Ngaliwatan lawang panto anu ngablag muka keneh. Di luar wanci harieum beungeut geus tumiba, kaayaan geus mimiti poek tandaning peuting datang ngagantikeun beurang. Sora jangkrik oge geus ngagelik. Gancangna carita, isukna dina wanci meletek panon poe. Mang Kosim geus tatan-tatan nyoren bedaugna sarta nyelapkeun peso dina cangkengna. Cikopi sabakong pinuh geus erep kitu deui sepancauna dina piring ukur nyesa hiji deui. Biana harita Norojol katepas nyampurkeun ka salakina. Akang terek ka kebon juragan Barkah. Nya nah. Ulah bari mamawa bedaug jeung peso Kang ah. Harnaha. Apanan akang jeung Arman teh geus dipecat. Ka itu ge pasti moal digawe. Keur naon mamawa bedaug jeung peso. Paling ge meureun ngan saukur cacarita kajadian kamari jeung juragan. Diekeun bedaug jeung pesona Kang. Hanya bisi bae dititah gawe nah anu nyarita kamari ka Arman mah apana namburum sih lainna juragan Barkahna. Mun dititah gawe nya kari mulang heula ka dieu atawa prewe heula atuh digawena isukan karak gawe deui. Diekeun bedaug jeung pesona Kang. Biana teh keukeuh menta bedaug jeung peso salakina. Mang Kosim atuh eledeet. Bedaug anu geus ditalikeun kana cangkeng di udaran tuluy diasongkeun ka pamajikanana pon kitu deui pesona. Biana teh ngarasa hariwang bisi wae lap ka pohoan sewaktu salakina
Keur cacarita jeung dunungana bisi kaudang nafsuna tuluy kausap setan, tuluy harita badaugna dipesat dipake ngadek nu jadi dunungan pan pibahayaeun. Sanggeus mikeun badaug jeung peso mah Mang Kosim teh langsung bae turun ti imah kenceling init nuju ka kebon sosina Juragan Barkah. Tapi ka kebonna Juragan Barkah kasampak masih sepi. Juragan Barkah can datang ke kebon. Di kebon karak aya 2 urang. Pagawe kuli baturna Mang Kosim. Anu harita keur dariuk di handap tangkal beujeng udud daun kawung. Pelenyun buel-buel serebung, haseup jara rebung. Atuh Mang Kosim teh nyampurkeun kanu duaan. Lain Juragan Barkah can datang Juh. Tanya Mang Kosim ke baturna nu ngaranna Juha. Umurna masih ngora pangawakanana penaik pecerek-kerek tapi awakna teh keker. Acan Mang, can ka dieu. Teuing ka mana heula nya Gan Barkah teh wayah kieu geuning can datang. Walon Juha bari serebung-serebung deui niupkeun haseup ududna ka luhur. Wah, awas nu teh apa sifat dunungan bae atuh Mang. Lamun geus panen sarta nampa duit memang sok ngaret datangna teh. Teuing tiba heulana ge da kitu. Sieun dipenta bonus beudeun ku anak buah sigana mah. Ceuk lalaki tengah tubuh pantaran Mang Kosim anu diuk gigireun Juha. Eta lalaki teh ngaranna Mang Ukri, awakna rada lintuh, manehna nu jadi kokolot atawa katua rombongan kuli. Denongan cedit beri kicit kawas kitu mah. Mana daek bere bonus ka urang-urang atuh Mang Ukri. Nu aya ge duit urang anu beak dipotongan bae pikeun mayaran kasbon. Leneng we sirah teh euy. Mana kana kiriditan pamajikan teh beuki ka Bang Emo ka tukang kiridit anu make motor teh naon eta teh Bang Kuriling. Kosipa teh naon teh raweuy pokona mah tiap bayaran ge beak we mayaran nu kararitu. Walin Juha bari sarengah-sarenge seuri nemongkeun huntunan nu pohang tapak labuh baheula sawaktu ngalabuah. Anu rek garawe manen sosin teh geus dararatang kabehna aya 14 urang, urangan hiji sabab armana henteu datang pikeun gawe. Geus beurang euy wah urang mimitian we digawe, ceuk Mang Ukri bari nguniang nangtung. Moal ngadaguan durungan heula ieu teh Mang, ceuk Juha bari nurutan manehna ge nangtung. Teu kudu da kamari ge ngomongna lamun jam 8 cenah manehna can ka kebon keneh. Panen mah di mimitian bae. Ayo urang mimitian we manen sosin da geus bariasa lain. Sim, rek digawe teu. Nah, teu mawalat geuning euy. Tanya Mang Ukri ka Mang Kosim. Oh, tinggalin Kri, walon Mang Kosim pono. Yang geus atuh make peso kuring we ieu Sim, kuring mau 2 da. Cek Mang Ukri bari nyabut salah sahiji pesona anu diselapkeun dina canggengna tuluy diasongkeun ka Mang Kosim. Diasongan peso kawas kitu Mang Kosim galah ngahuleng hatena ngagerentes. Aing ka dieu teh da lain rek digawe tapi Juragan Barkah can kebae datang ieu teh. Lamun aing ukur cicing lalajo teu ngeunah asana teh. Era atuh kawas manor bae meureun aing. Tapi lamun milu digawe nah aing bakal dibayar moal engkena. Tapi namanya we atuh teu dibayar ari geus puguh digawe mah da loba saksina ieu aing teh milu digawe. Barina leuwih hade ge aing gawe heula we bari ngadaguan Juragan Barkah datang. Sigana manen nempo heula kebon batur meunang anu rek diborongkeun. Da manehna teh banar sayuran.
Kamari teh asana aya si Udin anu datang ke kebon cenah rek ngaborongkeun hasil panen bayemna. Heuy Sim, rek digawe moal, kalakah ngahulang kawasan nu kasibat ti laing mah. Ucapan Mang Ukri ngagareuwahkeun lamunana Kosim. Nya, ayo digawe atuh, ayo yuk. Peso ditampanan ku Mang Kosim, satuluy nama Mang Kosim jadi milu digawe manen Sosin jeung Ukri sarta batur-batur anu sejena. Dina kayan kitu. Saurang awewe tengah tubuh datang ka eta kebon. Samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko sedangkan leungeun katuna nyeklan nyiru anu disueun di laluhur cirahna. Ieu manis seueuran geuning ye, bade mumuluk heula teh ye. Ye ibi nyanak awug ye amis raos kareut matak teh dieun geura raos sok. Bili bade jarajan heula bade mincuk heula awug da ye kuku rawug ge. Raos sanet keneh, gurih deh. Mangga jarajan heula ye. Mancoman ieu oge nya bilih bade mincuk mangga, ceodean tiasa sareng ibi mah. Deh. Pohara pamirsa. Aduh tobat bisa ruijem. Kuno rojal bisa ruiti anu ngidor ka kebon Sosin atuh urang cekapkeun heula nya dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana. Lalakon nog wadal bagian atau napi episode kelima cag urang teu heula di handeuleum sieum geus sampeureun urang tuna di hanjuang siang geus sanaleun. Urang sampeur deui engke di bagian anu salajengna atur nuhun ka sadayana nu parantos satia mancos satia ngadongkeun oge ngarojong kana dongeng-dongeng aki. Mugi-mugi dongeng aki tiasa janten panglipur kalbu pangubrah kana manah pangrepeh kana hate sasieun sabeunjeureun tiasa aya hikmah anu dicanaknya kangge pieunteugan urang sadaya hirup kumuh di alam dunya. Mugi sadayana para mancowor salam dunya oge tetep dipaparinan kasehatan lahir sinareng batin jembar manah gampil rezeki sarta tebih tina balai. Waluya. Rahayu sadayana amin ya rabbal alamin. Panginten sakitu heula nu kapihatur akin amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios jaga hanca.